Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedayana pencinta cerita Sunda dan bilangi Sunda versi Mang Dina Marak. Kumada ramang dengan tieu pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihara pusim kuring siang kalian. Wargi sedayana anu ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilig sabagian ke-18 kang dinten ieu. Hanca urang katunda bagian ke-18 dinten kamari urang nyariskeun harita Mansur anu nuju ngobrol sareng Mbah Jemat teh nya. Anu dia berkeun nyata nangeunaan Mansur teh milarian merah dalima. Bade ka Mbah bale rasa cenah. Tak kumaha jeung na carita mangod jeung ngadangkeun tang landung pangberahmana. Jadi ka Mbah bale rasa teh rek minta merah dalima nya. Leres margi tina impenan aya nuduhan kitu. Tayuna abdi bade tumaros nah di mana bumina ari Mbah bale rasa teh. Mansur geus teu sabar hayang geura anjog kanu dijugjug. Kekelanan ulah harusuh teuing kege ku Abah harek dituduhkeun sabab Abah karunya ka Ujang nugis bulan-bulan neangan eta barang. Abah moal nuduhkeun kanu picilakaeun tapi rek nuduhkeun kana jalan pisalametkeun nu mata kudu salse sabab lamun hayang salamet mah kudu titih rintih kudu asak pamikiran ulah kejot borosot ulah geta sarupateun tenang welanan dagis tumaninah ayeuna mah Abah hayang mulang tarima ka Ujang nugis nulungan ka murid Abah nu hampir cilaka ditanda sabega kaharti jang Bajemat harita darianaker ngomongna lancar pikahartieun gantenan kahartos pisan Abah mangga abdi ngeringan kieu jang nu dituju ku Ujang teh aya 2 ieu teh nya. Kahiji nepungan Mbah bale rasa. Kadua hayang mibanda merah dalima. Taina ku Abah harek dituduhkeun hiji-hiji muga-muga katarima ku Ujang. Nuhun sateacan ge Bah. Abdi sijanambi. Mansur marah may atoh. Mbah bale rasa eta teh hiji ngaran nu kacidahadena. Sebab bisa dipakai obor kanu poekeun, bisa dipakai pituduh kanu nyasab, bisa dipakai tiung kanu panasin. Nganan jakal palebah dia Ujang ulah salah tujuan, ulah salah paniatan. Sebab nu dimaksud Mbah bale rasa lain ngaran hiji jalma, lain ngaran panembahan, lain ngaran hiji dukun, tapi hiji ilmu anu kudu diagem ku sakumna manusia nu hayang salamet. Janten naon Mbah bale rasa teh Abah. Mansur colohok teu ngartieun kana katerangan ti Mbah Jemat. Ujang kudu ngulik, kudu ngaji, kudu nitenan hiji-hijina basa. Eta kalimah teh siloka jang anu ngandung hartian jembar. Mun geus beunang isina bakal kapetik hasilna kaala buahna karasa nikmatna. Jadi Ujang kudu nyaho naon ari Mbah, naon ari bale, naon ari rasa. Cik diajar mikira naon eta teh. Mansur ngahulang mikiran pertanyaan ti Mbah Jemat malah maki peang ge melu mikir sabab ilmu manehna can nepi ka dinya. Nu diajarkeun ku Mbah Jemat ka manehna karak ilmu lahir dina widang bela diri. Coba jawab samampu hati Ujang. Naon jawabna? Upami telepat mah Mbah teh karuhun sok dijarahan ku anak incuna. Nepi bale hartosna emper atanapi tepas nu aya di unggal bumi. Dupi rasa sapertos asin, amis, pahit, hasim sareng sajabina. Taeta nu kaemut ku abdi mah Abah. Cik Mansur satara basna alus-alus sakitu geges bisa mesek ngan canepi kana isina mun mesek kalapa teh mah karak lesot tapasna wungkul
batok nama can kapesek da teuas. Kitu jang, Mbah teh lain karuhun, tapi nyokot tina kecap sembah. Naon nu kudu dipikiranana. Lain sembahna lain kecapna, tapi urang kudu nyaho saha urang. Saha nunyian urang. Asal di mana urang. Keur aya di mana ayeuna. Reka mana engke tah ieu anu kudu dijawab ku urang. Muncan kanyahoan tanyakeun kanu nyaho, lamun geus nyaho kana pertanyaan-pertanyaan dieu, urang kudu nyaho kana tugas urang. Kudu kumaha salilahiru. Cik jawab kujang kudu kumaha. Duka bah, na kudu kumaha atuh. Mansur bingungin, kudu nyaho kana tugas. Ari tugas manusia di dunia taya diiwati ibadah. Ibadah teh hatina ngaula kanu maha kawasa, kanu nyiptakeun bumi langit katut eusina. Artina mah manusia teh kudu nyembah kanu hiji kanu maha tunggal saha cing Allah. Cek Mansur tah eta bener jang. Jadi eusi tina kecap Mbah kudu nyaho kana sesembahan urang nu taya di lian ti Allah, anu unggal waktu disembah jeung diibadahan ku urang. Lamun urang hayang sampurna dina ibadah dina nyembah kudu kumaha. Tangtu ya teh kudu diajar, kudu nyiar ilmu ning ibadah, kudu ngeleuman ajaran agama Islam nu ku urang diagem. Tah ieu hartina Mbah kaharti jang kahartos bah. Nanging ari balik sareng sara naon hartosna eta. Eta ge sarua kudu dipesek heula eusina. Kudu dilenyepan maksudna. Ari balik teh mangrupa hiji wawangunan paranti kumpulna balarea. Contohna balai desa, balai pertemuan, jeung rea-readi. Jadi harti tina eta kecap urang kudu nyaho ka tempat-tempat paranti kumpul. Kumpul naon rupa-rupa, kumpulna jalma teh di poe akhir, kumpulna pagawean, kumpulna ilmu jeung kumpulna rasa. Tanu dimaksud ku urang ayeuna tempat kumpulna rasa cik di mana paranti kumpulna rasa. Dina hate bah, tah benar dina hate. Jadi urang kudu nyaho kana hate. Memeh nyaho hate batur kudu nyaho heula hate sorangan. Sebab dina hati bisa kumpul rupa-rupa rasa. Rasa dedeuh, rasa cucub, rasa nyaah, rasa dendam, rasa cinta, rasa cangcaya. Jeung rupa-rupa perasaan sejena nu sok ngaganggu kana kahirupan manusia. Urang mindeng ngalaman. Naon sababna diciduhan beungeut ari nu nyerina hate. Naon sababna nu hitut bujur anu beureumna beungeut. Taya hiji ciri yen manusia mah boga rasa jeung perasaan sarta boga rasa rumasa. Taya anu kudu diaji teh nyaeta hate jeung perasaan cik nepi ka dieu tah kaharti atawa henteu jang. Cik Bajemat nitip ka Mansur nu unggut-unggutan ngatiun ngartos nama Abah janten Mbah bari rasa teh ayana dina hate masing-masing dipibanda ku salarea bisa disebutkeun kitu oge. Memang nya Mbah bari rasa teh jauh jeung diri urang. Sabab nu disembah ku urang salilana deukeut jeung urang. Allah teh deukeut leuwih deukeut batan ti korok lah. Kitu deui balik jeung rasa. Eta moal bisa dipisahkeun jeung hirupna manusia. Ngan manusia langka nu nyaho kana eta harti. Ari rasaan boga, hate boga, tapi tara bisa ngarasakeun perasaan batur. Tanu kieu anu kudu ngaji ka Mbah bade rasa teh. Sabab bucan ngaji rasa mah moal welas asih ka sasama. Moal boga rasa karunya ka papada makhluk. Moal boga sifat berehan sabab teu nyaahan. Sakibatna pedit sarakah tegaan talenges jeung rupa-rupa deui.
tapi bikin jalma nu geus tepung jeung embah bale rasa moal aya kajadian kitu. Sabab salilana ngarasakeun hate batur diukur ku perasaan hatena pribadi. Nah gitu jang. Nuhun mugi kahartos ku abdi ge kahartos ieu teh nanging kumaha carana supados terangkan hartosna embah tadi geus disebutkeun nya. Mbah teh meri isyarat eta teh ka urang sangkan urang nyaho jeung wau kasaha anu disembah ku urang teh. Tadi ujang geus nyebutkeun yen taya di pangeran wajib disembah angin Allah. Tapal bahagia urang kudu nyaho kanu hiji sarta kudu boga anggapan yen pangeran teh hiji. Nu kitu sok disebut tauhid teh artina bener-bener boga keyakinan yen pangeran teh hiji nyatana Allah Ta'ala. Jadi cekasar nama tauhid teh nyaho kanu hiji, nu hiji teh Allah. Lamun urang geus nyaho jeung yakin artina percaya sapinuhna yen Allah teh aya. Eta disebut iman. Ari iman nancebna dina hate, cahaya iman bisa nyaangan hate manusia, nyaangan bale rasa. Lamun balik rasana geus dicaangan ku iman laku lampah ge moal ka mana bae tangtu bakal jejeg lempeng luyu jeung aturan Allah, bakal ngalaksanakeun ajaran-ajaran ti Allah, nyatana ngalaksanakeun rukun Islam anu 5. Lamun geus ngalakonan eta jalma teh disebut Islam. Namun geus iman geus Islam bakal leuwih getol ibadahna, leuwih getol nyembahna ka Allah. Nu kieu disebut taqwa atawa taat ka Allah. Anu taqwa ka Allah disebut muttaqin. Mun jalma geus kieu insyaallah bakal nepi kana tujuanana nyatana salamet dunia akhirat. Aya dina karidoan Allah nu Maha Kawasa. Teu maksud dina embah jadi keur ngantengkeun hubungan antara makhluk jeung khaliqna, mantengkeun hubungan antara manusia jeung Allah kitu tajang. Ceuk bajemat leuwih jenten rangkeunana ka Mansur atuh beuki caang hate Mansur teh. Nuhun Abah ayeuna abdi teh beuki ngartos salajengna dupi bari rasa teh naon deui maksad sareng hartosna eta ge sarua jeung tadi. Hiji cara atau hiji jalan bikin naon tal tujuan hirupnya sing sahaja manu hayang salamet kudu akur jeung papada manusia jeung papada makhluk. Bikin ngawujudkeun eta manusia kudu nyaho kana hate jeung rasa. Sabab tina hate jeung rasa bisa bijil rupa-rupa perasaan. Mun bijil perasaan cucub atawa geuleuh bakal timbul peperangan atawa papaseaan. Tapi lamun bijil tina hate teh rasa ulas asih, rasa didih jeung rasa cinta, insyaallah bakal kejadian aman jeung tentrem salamet dunia akhirat. Tayuna prak pilih ku ujang, narek milih rasa nu mana, jeung dina hayang kumaha, hayang salamet atau hayang cilaka. Mun geus nyaho elmuna matang tu moal kasasarnya lampah. Sabab geus apal nu kitu bakal kitu, nu kieu bakal kieu, da geus ngarti kana harti bale rasa. Jadi bale rasa teh keur ngantengkeun hubungan antara manusia jeung manusia, antara manusia jeung makhluk sejenna. Sakali deui embah keur ngawujudkeun hablum minallah. Ari bale rasa hablum minannas. Tah kitu ujang. Kitunya Abah nemai kapendak ayeuna mah paingan ku abdi tos diubek di Pandeglang. Mbah bali rasa teh kapendak sarta batur ge teh terangeun geuning kitu nya Abah tanya kitu. Jadi impian ujang teh bener. Mbah bali rasa teu kudu diteangan kanu jauh, moal jauh ti Pandeglang. Sabab ujangna keur aya di dieu. Mun ujangna aya di Sumedang moal jauh ti Sumedang. Sabab harti nama eta embah teh aya dina diri ujang sorangan. Muhun kitu rupina mah Abah. Janten ayeuna mah abdi teh parantos
tepang sareng Mbah Bale Rasa. Cek Mansur ngantepkeun perasaanana. Tah bener-bener Ujang tegis tepungnya geus jonghok jeung Mbah perak jalankeun amalkeun lenyepan sing nyanya sing getol diajarna. Ayeuna Ujang geus papanggih jeung diri pribadi, geus tepung jeung dulur Ujang sajati lir ibarat bima anu tilem ka dasar sagara. Didinya tepung jeung orok nu saenyana mah bima keneh. Karena digambarkeun ku orok teh jiwa bima leutik keneh, orok keneh artina can dewasa. Sabab can kakoreh nu saenyana. Ari jerona dasar sagara eta hiji gambaran jerona hate jeung perasaan anu langka bisa kakobet ku batur. Pikeun neuleman hate batur iwal ti kudu neuleman hate sorangan. Batur nu digebug pasti nyerieun. Urang oge bakal nyeri. Sabab manusia mah sarua sarasa tah kitu jangka de ulah poho ulah kaliru ulah salah jalan dina udag eta Mbah. Hatur nuhun Abah. Sagarupi atupi wejang ti Abah katambi pisan. Insyaallah eta pituduh bade didamel obor ku abdi. Kang nyangan jalan poek. Supados abdi ulah nyasab kana jalan nu teu dipikarido ku Allah. Ayeuna abdi bade naros deui nah kumaha adi perkawis Merah Dalima. Margi Mbah Bale Rasa ge kitu geuning. Kenging disebatkeun taya wujudna. Cek Mansur manehna terus tatanya tina sagala rupa niatna da hayang jentre ke Abah rek nginum heula nya. Sagedeung lah haus geuning. Bajemat kop kana gelas sergot nginum geus kitu pok nyarita deui Merah Dalima. Memang Abah geus ngadenge eta teh ngaran hiji batu nu ilaharna sok dipake batu ali. Tapi palebah dieu Ujang ulah salah arti. Sabab saenyana mah Merah Dalima ge hiji siloka nu bakal kanyahoan eusina mun ku urang dilenyepan. Janten sanes batu ali nya. Mansur jadi beuki penasaran. Kieu Jang kieu. Merah Dalima nu dipapandekeunana batu alimah gunana teh ngan sakadar papaes rangu. Henteu leuwih ti kitu. Memang aya mah malah maloba eta batu teh. Sabab Merah Dalima nu wujudna batu mah bisa dijieun, bisa didagangkeun, bisa dipalsu jeung bisa dipalsukeun. Tapi Merah Dalima nu asli mah hese. Nu matak aya jalma nu wani meuli ku harga ratusan juta rupiah. Tah, muhun eta bah anu asli nu dipilarian ku abdi mah pasti eta. Sabab nu neangan teh lain Ujang wae. Batur ge loba nu buru neangan eta barang. Abah mah seuri we ngadenge beja kitu teh. Sabab asa pamohalan. Kasebutna sarakah nu hayang mibanda Merah Dalima ku sorangan. Naon margina Abah, sabab Merah Dalima nu asli mangan hiji. Sarta lain milik salah saurang tapi milik sakumna bangsa Indonesia. Nah bet kitu Abah. Mansur beuki heraneun hatena ngarasa hanjelu. Sabab bulan-bulan yangan eta barang tapi ayeuna manggih katerangan kitu. Sabab papalimpang jeung beja ti samemehna. Kieu Jang Merah Dalima teh dua kecapnya eta Merah jeung Dalima. Cara mesekna sarua jeung tadi ku dipisahkeun heula. Merah naon Dalima naon. Mun geus kajawab kabeh engke rakamkeun. Naon maksud saenyana. Talamun geus kanyahoan maksudna kakara bakal kapanggih eusina. Mun geus kanyahoan eusina Merah Dalima bakal kapibanda. Ke asa beuki lieur abdi teh Abah nabat jadi kitu nyatang tu lieur. Sabab jan kaharti gunana. Mun geus karasa mah moal lieur moal bingung malah mah bakal ngemplong asa harampang. Mugi kersa ngadadarkeun sakantenan Abah. Naon margina tiasa kitu? Abah rek nanya heula. Nurutkeun beja nu katarima ku Ujang. Kumaha tanda-tandana Merah Dalima jeung naon gunana?
cek Banjemat kalananya di hayang niluman heula hanya Mansur nemutkeun wartos mah merah dalima nu asli teh upami dikeumkeun dina cai herang caina bakal robah jantan beureum mun eta jimat dicepeng ku jalma sarta eta jalma dibedil pelorna moal teurak janten gunana teh kanggo kawedukan moal teurak ku pakarang tak kitu nemutkeun wartos mah Abah geus ngabuktikeun atawa acan teu acan Bah da merah dalima nage acan terang ulah waka percaya lamun can kaharti mah bisi katipu sabab nusanya nama kieu merah teh hartina beureum apanya ari beureum ieu aya dua rupa tujuanana kahiji ngalambangkeun beureumna getih manusia anu jelas rata-rata beureum kaduana merah teh lambang wawanen ngandung arti wani kana bebela ngabelaan bener jeung adil naon anu kena kana lambang getih artina merah dalima anu asli sing saha anu ngabogaan getih beureum sarta eta getih teh dibaktikeun ka nagara aya basa getih suci nyiram bumi masuhan ibu pertiwi pihartieunana eta jalma ikhlas ridho pasrah sumerah wani mahekeun getih beureum kalemah cai pikeun ngabelaan nusa jeung bangsana anu kitu geus mibanda merah dalima nu asli keunana teh ka para pejuang nu geus ikhlas toh pati jiwa raga ngabela nusa jeung bangsa sarta eta pengorbanan teh didadasaran ku nu lima sabab artina dalima teh urang kudu nyaho kana dasar nu lima dasar nagara anu lima sing bener nyekelna yakinkeun lenyepan amalkeun hiji anu kaduana dasar tina agama sarua aya 5 nu kasebut dina rukun Islam parak jalankeun sing ikhlas sabab eta teh kawajiban urang Islam katilu dasar tina diri urang nu kasebut panca indera 5 alat paparin di Gusti Allah eta 5 alat digunakeun kana jalan nu hade jeung manfaat luyu jeung parentah Allah talamun jalma geus ngarti kana dasar nu 5 eta geus mibanda merah dalima aduh geuning kitu merah dalima teh Abah manawi teh nyaan we mang nu batu asli bangsa teh batu ali nu tiasa dianggo jimat kawedukan ceuk Mansur bari gogodeg harita ngarasa heran tapi hatena tiis nafsu nu hayang mibanda duit ratusan juta teh ayeuna pareum nya kitu nu matak merah dalima nu tadi lain milik hiji jalma jeung teh bisa dipibanda ku salah urang sabab eta mah jimat bangsa Indonesia nu geus bukti kakuatanana bukti kamatihanana bukti kawadukanana mun hiji jalma geus ngagem eta barang boro-boro dibeli 100 juta rupiah ngajan dibeli ku duit sapabrik ge moal dibikeun sabab harga diri leuwih mahal batan duit nu babari beak leres ka hartos Abah ari kitu mah naing naon deui hartosna tina merah dalima teh margi saur wartos mah merah dalima teh sanes hiji nanging aya 2 atanapi 3 nya memang kitu eta teh tadi ku Abah geus disebutkeun merah dalima hartina beureum getih nu dibahekeun kalemah cai keur ngabelaan nusa jeung bangsa make dadasar anu 5 nyatana Pancasila teh harti anu kadua wani ngabelaan adil jeung bener bari dibarengan ku ngamangfaatkeun 5 alat paparin ti Gusti teh alat nu kasebut teh nyatana anggota nu aya dina awak urang hartina katilu merah dalima nu ngandung harti kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu bari jeung taat kana dasar agama nu 5 jeung di aya harti sejen merah teh lambangna seunu ari seunu bisa nyaangan nu poek da urang ge kudu bisa nyaangan hate bari ngajalankeun dal anu 5
tadi mah dalima teh dasar nu 5 ayeuna mah dalima teh zal anu 5 tah ieu jang naon dal nu 5 teh abah cikle nyepan ku ujang Allahu ahad hiji tah dalnya nu aya dina kecap ahad nu hartina hiji nyatana Allah sahiji bajemat nilepkeun cinggirna Mansur neuteuk bari unggut-unggutan Allahu somad dua tah sebab dina kecap somad teh aya dal hartina somad menta jadi kudunya ho kasaha ari menta-menta nah ka kuburan nah ka gunung nah ka setan atawa ka Allah bikin umat Islam pasti menta naon teh ka Allah cik bajemat bari nilepkeun jariji katiluna naon bah lam yalid bajemat nilepkeun jajangkung kaopatna bah walam yulad aya deui dal di dieu ge opat tah kalimana naon walam yakullahu kufuwan ahad 5 tah jadi jejeg 5 nganu kalima mah lain tina kecap ahad tapi tina kecap kufuwan ahad artina Allah teh mual sarua jeung makhlukna mual aya nu nyaruaan jadi urang teu meunang boga anggapan yen Allah teh aya sasaruaanana sabab dingkul ge tara sarua jeung nu nyieuna tah 5 dal anu ieu anu kudu dilenyepan teh nyatana tina surat Al-Ikhlas teh di mana dina eta surat ditandaskeun yen Allah teh ngan hiji Allah tempat mementa Allah teu dilahirkeun jeung Allah teu ngalahirkeun sarta Allah teu aya nu nyaruaan sidik pisan tah di dieu aya dal anu lobana 5 dal ngandung harti anu kudu dilenyepan nya keur nambahan ilmu manusia mun manusia geus ngajalankeun ieu kabeh insyaallah bakal wedug moal teu raku pangaruh goreng nu datangna ti mana bae jadi merah dalima di dieu pek caangan hate jalankeun dal anu 5 eta jimat anu matih anu moal bisa diijir ku duit hargana sabab mahal leuwih ti mahal kitu ceuk bajemat teu bosen-bosen mapatahan Mansur sabab bajemat teh boga kawajiban pikeun nyaangan hate Mansur nu keur kapoekan oh kitu kahartos abah kahartos pisan upami kitu mah nyata abdi teh kasasar pikir katalimbang kalakuan duikeun ka ngalaman sangsara budak-budak eta jimat si horeng geus kapesek mah gampil geuning ceuk Mansur bari unggut-unggutan hatena ngemplong asa caang narawangan ih jang segala rupa ge kudu aya pameulina keun kasangsaraan ka alaman ku ujang hitung-hitung pameulina sabab lamun teu ngalaman sangsara mah can puguh tepung jeung abah baik ayeuna mah halenyepan ka ade udah mikir-mikir batu ali nu rupana merah dalimanya dan nu kitu mah barang siloka guareun urang sarereak tah eta eusina mah los ka mana ge moal beda sabab nu asli mangan hiji memang tujuanana kana kabeungharan jeung kawedukan tapi lain beunghar ku harta lain wedug ku pakarang tapi aya harti nu leuwih jero nu leuwih penting pikeun kahirupan urang di dunia jeung di akhirat ceuk bajemat mungkas padaranana dina urusan merah dalima ayeuna mah kari ngasakeun sangkan Mansur bener-bener manehna nincak jalan lempeng nu dipirido ku Allah atuh pami kitu mah abdi moal kapalang bari nyungkeun piwejang we nu langkung lengkep ti abah hoyong sakantenan masantren di dieu abdi teh supados ulah atas sabeula ka kitu maksad de abah ceuk Mansur bari timbul niat rek ngulik pangarti ngala pangabisa di bajemat anu geus teh laluhur elmuna tapi bajemat lain kiai lain ulama ngan sakadar guru silat nu memang teu leupas tina dasar agama jang ulah salah tujuan mun rek masantren mah ulah ka abah
sabab Abah ge rumah sadeet keneh elmuna can cukup pikeun ngawirid ilmu agama nu lengkap ka ujang. Rek masantren makan sejen we sabab teu kurang-kurang pasantren mah di Sumedang loba, di Garut loba, di Cirebon, Tasik, Ciamis loba pasantren mah. Tapi ari sakalieun dadasar nemunggaran mah heug bae ku Abah rek dituduhan. Sabab ilmu mah saeutik jeung gede teh sarua bae kudu diamalkeun. Jadi tujuan Abah mah lain rek ngadegeun pasantren, ngan arek ngamalkeun ilmu nu geus nyampa ka ujang. Tah kitu ceuk Bah Jemat. Nuhun sateuacan ge Bah. Margi saresna mah ilmu Abah teh seueur anu tadi ge tos pirang-pirang seueur. Nanging abdi teh lapar keneh ieu teh. Hoyong langkung ti kitu maksa dia pamibangsul ka Sumedang ulah dugikeun kalengoh abdi teh. Bener syukur pisan mun kitu mah. Pek babarengane jeung murid-murid Abah nu geus aya di dieu. Tah Kipeang teh murid Abah nu kahiji. Mun ayeuna naon bisa we nanyakeun ka manehna, itung-itung silih asah jeung babaturan. Mun aya nu teu kaharti bisa langsung ka Abah. Nya Peang, ajak diajar ieu Jang Mansur. Bah Jemat ngareret ka si Peang anu ti tadi jempe bae teu milu nyarita. Unjuk sumanga Bah, nanging upami kawidianu bade tumaros ieu teh. Heug bae naon rek ditanyakeun teh. Perkawis Merah Dalima Bah. Abdi ge saresna teh neme nguping ayeuna kana eusina Merah Dalima. Taina abdi bade naros. Dupi Merah Dalima teh naon margina bet ngandung hartos anu seueur kitu. Naon gunana eta kang urang tah? Oge naon margina make disebatkeun milik sakumna bangsa Indonesia. Ceuk Kipeang manehna ge panasaran hayang neuleuman hatina Merah Dalima. Oh eta. Kieu eta teh Peang. Pangna ku Abah dihartikeun leuwih ti hiji teh sabab eta jimat teh bisa luju jeung sakabeh tujuan anu bener jeung adil. Ari bener teh apan kudu lengkap, bener ceuk nagara, bener ceuk agama, jeung bener ceuk diri pribadi. Mun akur ta eta bener nu sajati. Merah Dalima ge kitu. Kudu akur jeung hukum nagara, kudu sajalan jeung hukum agama. Kudu luju jeung kapribadian urang salaku manusia nu cinta damai. Naon sababna? Sabab bangsa Indonesia boga tujuan, ari tujuan eta jadi udagan sarerea. Mun sakumna bangsa Indonesia mibanda Merah Dalima nu sarua tangtu tujuan teh bisa kahontal tah kitu. Oh, kitu kumaha tah? Nerapkeunana Bah? Babari. Bikin ngahontal tujuan teh bangsa Indonesia kudu cerdas atawa pinter. Kudu iman, kudu boga amal, jeung kudu takwa. Mun hayang cerdas kumaha carana? Pek pake jimat Merah Dalima, nyatana kudu boga jiwa nu gede wawanen. Di dadasaran ku dasar nu 5 teh nyaeta Pancasila. Keur ngabentuk keimanan pek pake jimat Merah Dalima. Caangan hati ku cahaya iman bari renyepan da anu 5 teh pikeun ngawujudkeun manusia nu daek digawe atawa beramal pek pake jimat Merah Dalima. Kudu boga jiwa tanpa pamrih wani ngorbankeun getih keur kapentingan balarea bari jeung ngamangfaatkeun anggota badan anu 5 teh. Hartina mah digawe pikeun ngamalkeun ilmu atuh kaopatna pikeun ngawujudkeun takwa. Ieu ge bisa ku jimat Merah Dalima ku cara ngalaksanakeun dasar Islam anu 5, taat jeung tuhu kana parentah di Allah. Tah ku jalan kitu insyaallah tujuan teh bakal kahontal. Sabab bangsa urang bakal jadi bangsa anu cerdas, anu iman, anu beramal, anu takwa. Tah kitu cara nerapkeun jimat Merah Dalima teh. Nu mata ku Abah disebutkeun. Yen Merah Dalima teh lain milik pribadi tapi milik sakumna bangsa. Kitu aja. Ceuk Bah Jemat beuki tatag nyaritana hatina atos sababurida nyata-nyata kataji ku eta jimat.
kahartos supami kitu mah bah bangga bade dijalankeun muga-muga we Allah maparin karidoan ka urang sadayana cek Cipeang. Amin. Memang kitu harapan abah ge para jalankeun ilmu ti abah muga-muga sing mangpaat tayina jang Mansur ulah asa-asa pek turutan naon-naon nu geus biasa dijalankeun di dieu wayahna capek saeutik sabab di dieu mah barudak teh sok latihan silat dabah masanya na guru silat lain ajengan cek bajemat bari netep ka Mansur ka tempona beuki cenghar bae mangga abah abdi bade usaha satekah pola ngabiasakeun diri dina kaayaan kasebat aneh kaum abdi nanging kumargi waktosna teh kapan urang pungkas dicekapun dikeun ka deui heula wargi sadayana carios siri belaan karangan Kidik Sati Sumedang bagian anu ke-18 pamugi cerita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan insyaallah siri belaan bagian anu ke-20 enjing na waktu sesami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui mani damarang ngaturkeun nuhun kepada sanana wilujeng paturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.